Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun baraya tepang dangudi sareng pidangan dongeng Sundanya. Urang ngadongeng di urang naraskeun hanca dongeng anu katunda kalayan ngabantu jejara carios Mustika Careuh Bodas. Ieu dongeng teh karangan Mang Nyalira sok tanaos dongeng basajan malah mandar janten hiburan. Atuh kebaraya anu satia manco kana dongeng Mang di mana we ayaana. Mugi asadayana aja dina kasehatan lahir sindarangan batin dilalancarkeun sagala rupinanya tong hirap pirojong ditaweran tombol subscribe. Atuh mangoge nganuhunkeun kanu parantos like oge komen. Mangga mitra supados teu nyangkolong teuing kana waktos urang sami-sami dangukeun deui kumaha terasna ieu carita Mustika Careuh Bodas sok kabarayun sadayana. Maneh bakal dicangkala. Cik Kangjeng Pati laju ngadorongkeun kadua pananganna. Aya jaring anu ngarungkup ka Nyi Anjani. Tapi Nyi Anjani tetep tagen we harita teh ukur mesem. Basa jaring gaib ngarungkup kana awak Nyi Anjani. Nyi Anjani teh ukur ngagibekeun awakna saeutik. Berat jaring anu ngarungkup teh kiwari mah pararegat. Bareng jeung jaring anu paragat cirim Nyi Anjani teh langsung kiwari mamalesna rajang. Puguh we atuh Kangjeng Pati Daya Sakti teh mani ngacenghok kaget. Tapi enggal sadar kentak ngagiwar nyingkahan panarajang plos. Panarajang anu munggaran Nyi Anjani teh bisa disingkahan. Ngan bae panarajang anu kadua mahan teu kaburu disingkahan kapaksa we atuh kudu dibendung ku eta Pati Daya Sakti teh geruk das. Bentrokan dua kekuatan ngaliwatan leungeun masing-masing diadu. Balukarna atuh pohara kadenge suara anu ngageleger. Da eta atuh Pati Daya Sakti teh leungeunna teh geus dieusi ku ajian guntur salaksa. Diadu jeung tanaga kasakten Nyi Anjani. Kata empoh haseup meni mulek duana teh ngapanggieung kadorong ka tukang aya kana dua lengkahna. Tapi meh bareng geus mancuhkeun deui tangtunganana. Lumayan oge geuning boga kasakten. Asok gerak keterukkeun sakabeh pangarti jeung pangabisa teh. Lamun boga maksud ari kabinasa ka aing. Ulah wae sombong Anjani. Asok urang teruskeun tarungna. Cek Pati Daya Sakti kituna teh bari nenjerag lemah tilu kali. Geblik lemah atawa taneuh teh ditigrig. Balukarna pohara awak Nyi Anjani teh nepikeun ka oyaga tuh. Dina kayaan kitu Pati Daya Sakti nyusul tepus panarajangna. Kiwari mah musirkeun tanaga saktina kekuatan kuntur salaksa teh ditibankeun we. Beunang pisan nyamber kana awak Nyi Anjani. Rubuh Nyi Anjani teh nepikeun ka rubuh nang karak bengkang. Puguh we atuh Pati Daya Sakti teh mani bunga. Lantaran musuhna teh kiwari mah geus rubuh bari jeung katempo teu usik teu malik. Jigan mun geus acal binasa. Kojor oge geuningan sia teh Anjani. Cek Pati Daya Sakti atuh nulak cangkeng bari seserian nepikeun ka ngalenggak. Ngan bae basa kadenge sora Nyi Anjani anu cacarita. Puguh we atuh Pati Daya Sakti teh mani ngagebeg reuwas lantaran musuhna teh acan paeh geuningan. Malahan mah katempo ngajurung gunung bisa hudang. Ulah waka bungas ya. Aing macan pae. Ai teteh lah geuning masih kena hirup. Anak itu mah bener. Luyu jeung katerangan ti si Jama. Ieu awewe teh hanteu bisa dipaean. Cegeran tes hate Ki Pati. Kunaon kalah kangahulang. Asok rek kumaha ayeuna. Sok gerapaehan deui aing teh gerapaehan. Tang borosia. Najan malakal bangut oge. Moal mampu bikin nyambut nyawa aing mas ya. Kurang ajar mani Anjani masih kena hirup. Rasakeun deui kurang ajar.
Cek Patih Jaya Sakti hari teh maneh teniban keuni ajian Guntur Salaksana. Kelekor cengkang Nyi Anjani teu nebikeun ngacengkang dewe cara tadi. Ngan bae tekung sila teh geus ngajurung kunung hudang. Berijeng dina kayaan masih keneh hirup. Cilaka kaya kieu mah cenah lantaran musuhna teh henteu bisa dipayahan. Atuh sakedapan mah eta Patih Jaya Sakti teh ukur ngahulang we bari merhatikeun ka Nyi Anjani. Nyi Anjani nempo musuhna ukur ngajeten henteu bakal ngalakukeun ditinakan. Laju ya teu miheulaan macuna rajang cerelat. Ngan sakilat cirim Nyi Anjani teh geus aya di hareupeun Ki Patih Jaya Sakti. Atuh teu anta para deui langsung we nibankeun panarajang. Tenggelan jeung tajongan Nyi Anjani teh nenggal pisan kana awak Ki Patih Jaya Sakti. Jabrot, jelebet. Ngan sakitu sia kakuatan maneh teh. Hasok gerah hudang deui. Ceuk Nyi Anjani bari nulak cangkeng nangtang ka Ki Patih Jaya Sakti. Anu tadi nebikeun ngacengkang rada hanggang. Untung we Ki Patih Jaya Sakti teh boga daya tahan anu kacida kuatna. Henteu nepikeun ka tatuparna. Ki Patih teh nyobaan ngajurung kunung hudang deui. Dina kayaan kitu, aya jirim anu ngajerelat kagigireun Patih Jaya Sakti. Ari eta jirim nu anyar datang teh tajalian di Aki Padma. Anu nyampeurkeun we malang hariwang ku kasalamatan Kangjeng Patih. Lantaran musuh anu dising hareupeun teh pohara sakti mandragunan. Kumaha Gusti na teu sawios-wios kade. Kade kedah hati-hati. Lantaran musuh anu dipayunan teh sakitu saktina sieun. Teu nanaon Aki. Sakieu mah jamak teh lah eta si Anjani teh sakti mandraguna. Henteu bisa dipayahan. Luyu jeung katerangan di si Ciama kandanan zeun eta awewe teh kalintang anehna. Mugi awe Gusti Patih teh langkung waspada. Wayana Aki, bantuan kaula urang raponan kuduaan. Terus terang kaula masih keneh panasaran. Mangga Gusti namung panuhun. Saupami sakin tenang ngabahayakeun, oge parantos teu mampu. Langkung sae urang teh mundur heula. Nya Ki, kumaha engke we eta mah? Anu jelas urang raponan kuduaan sugan we. Ari ku ngahijikeun kakuatan mah. Eta awewe teh bisa dipayahan. Kapanan Aki mah ahli dina ilmu pergaiban. Bisi-bisi eta awewe teh muhit ilmu jurik, ilmu gaib. Kukituna ku Aki kudu dilawanan. Mangga Gusti urang cobian. Sedengkeun ari Nyi Anjani basa mireungeuh aya jalma anu anyar datang maneh teh panasarana saha cenah saurang deui. Atuh Nyi Anjani teh ukur merhatikeun we kanu duaan. Sabot keur jongjon merhatikeun kanu duaan. Di tukangeun teh aya anu datang. Nyampeurkeun ka Nyi Anjani nu tajalian di santana geuningan. Anu titatadai ukur lanjut teh manehna katarik perhatianan. Sok sanajan cenah eta dua urang jalma teh dina kayaan nyamur atawa nyamar. Tapi pikeun santana mah moal kapalingan tingah. Moal arek katipu. Keur makapan kasaksian wesen Patih Jaya Sakti teh apal eta mah ajian Guntur Salaksa. Jeung deui kasaksian ajian-ajian teh sarua anu dipimilik ku Patih Jaya Sakti jadi geus masalah cenah moal bireuk. Pasti nuduaan teh Ki Patih Jaya Sakti jeung Aki Padma pangawal satiana. Teteh geuning. Eta nuduaan teh Patih Karajaan Sumedang jeung pangawal satiana Nyai. Jadi eta nuduaan teh Patih jeung pangawalna. Bener teu salah. Patih Jaya Sakti jeung Aki Padma. Alus atuh pamakitu mah kabeneran. Duana urang jadikeun prajurit. Kakuatan urang bakal tangguh. Kakuatan Kerajaan Sumedang teh bakal lemah. Eta Patih jeung pangawalna wang paehan. Nyanyi, mun bisa mah eta Patih jeung pangawal teh kudu gancang dipaehan. Bener. Lamun geus beunang dipaehan tuluy dijadikeun prajurit. Kakuatan urang teh bakal leuwih pohara tangguhna. Pihak Kerajaan Sumedang geus moal bisa ngalawan. Enyakeun Kang, ku abdi urang paehan mundur heula tuh. Itu duana teh kawas teh baek ngaraponan. Hayang nyaho. Kumaha kasakten Patih Kerajaan Sumedang teh? Jelang atusan tanah atawa si topeng setan mah mundur ka tukang. Lantaran Nyi Anjani teh arek nyang hareupan di Patih Jaya Sakti jeung Ki Padma. Anu katempo kiwari geus ngadeuketan di we.
Bari Pati Jaya Sakti mah taki-taki arek nibankeun di panarajang. Bener we tekung sila Pati Jaya Sakti geus nibankeun deui ajian guntur salaksana. Malahan mah kiwari mamusirkeun sakabeh kakuatanna. Anu dipalar eta Nyi Anjani teh bakal bisa ajal binasa. Jeung deui kapan Ki Padma ge henteu cicingeun nyobaan pikeun meruhkeun kakuatan Kiai anu nang tayungan ka Nyi Anjani. Rasakeun Anjani. Berasap berajai gelegar Nyi Anjani tadi samar dewe ku gelap nepikeun ka ngacengkang di ka tukang kaburu kiwari teh rubuh geus teu usik teu malik. Sedengkeun Aki Padma harita teh manehna teh laju mapatkeun jampe pamakena katingali awakna manipati galatar rek ngalawanan kakuatan gaib anu nang tayungan Nyi Anjani. Tapi teu kung sirila Ki Padma nepikeun ka ngacengkang ngajol ka tukang atuh kaburu. Aki Padma henteu mampu ngungkulan kekuatan gaib anu sumanding dina awak Nyi Anjani. Katampo Nyi Anjani teh telegeh deui hudang deui bari nangtung pancuh. Najan maneh ngahijikeun kakuatan, aing mah moal bisa paeh deuleu. Hasok gerak keterukeun sakabeh pangarti jeung pangapisa. Bisi masih keneh panasaran. Kangjeng Pati Jaya Sakti teh sadar kana kayaan. Teteh lagening najan ngagabungkeun diri ngagabungkeun kakuatan jeung Aki Padma oge tetep henteu mampu pikeun ngungkulan kasaktin Nyi Anjani. Lamun ceuk terus maksakeun dising hareupan tangtu we bakal ngabahayakeun ngancam kana kasalamatan jiwana. Ku kituna atuh Ki Pati teh leuwih hade ge mundur we heula cenah ngejat bari neangan cara kumaha pikeun ngungkulanana. Geus kitu mah ngagajleng bari ngarawu awak Aki Padma dibawa ninggalkeun eta tempatan. Nah kalah kalumpat, jagoan sia kurang ajar. Ceuk Nyi Anjani ngabalesat lumpat bari marentah ka mayit hirup pikeun moro ngudag Ki Pati jeung Aki Padma. Basa nyaho diudag. Ki Pati Jaya Sakti teh henteu cicingeun. Kajoe ngawatak ajianana geus kitu mah nenjerak lemah deui 3 kali gabeli. Anu ngudag teh manipati ngerampel atuh pating galabru rubuh lantaran taneuh anu ditincak teh oya getari kenakar jiga aya lini atawa lindu anu kacida gedeun. Nyi Anjani jeung mayit hirup teh ngajurung-gurung di harudang ngan bae Pati Jaya Sakti jeung Ki Padma teh geus leungit tina udagan geus lumpat jauh ninggalkeun eta patempatan keur makapan Pati Jaya Sakti teh tina lumpatna teh ngagunakeun kasaktena lumpat anu pohara cepetna. Anjaka eta Pati Karajaan Sumedang teh teu beunang kacangkalak kabur-kabur ngaloskeun diri. Tapi keun sia dagoan dina waktu anu moal lila deui karaton teh ku aing bakal dicorak. Aing nu bakal ngadeger ratu ngawasa di Karajaan Sumedang. Kitu cenah ceuk Nyi Anjani teh sok sanajan hanjelu tapi keun we dangke bakal dicorak ka karaton dina enggoni ngawujudikeun cita-citana. Atuh ari geus kitu mah balik teh we ka tempat anu tadi kasampak santana teh keur nungguan we. Nah kumaha cenah eta Pati Jaya Sakti jeung Ki Padma teh naha beunang. Anjaka Kang, Pati Jaya Sakti teh kabur-kabur ngaloskeun diri. Nah atuh Nyai, beuti bare kasempatan pikeun kabur. Lamun seuk beunang patihna mah tang tu kakuatan Karajaan Sumedang teh bakal ngurangan. Rumasa abi teh bisa ngudag eta si Pati Jaya Sakti, tapi keun ulah salempang ulah leutik hate. Kapan sakedeung deui urang teh bakal ngajorak ka itu Kang. Urang bakal ngawasa moal aya jalma anu bisa ngahalangan kana kahayang urang. Bener Nyai, akang boga kayakinan geus moal aya jalma nu mampu pikeun ngungkulanana, geus moal aya nu mampu pikeun ngahalangan. Sakabeh kahayang urang bakal laksana, cita-cita bakal tinekanan. Nya ku kituna sabar we da moal lila Kang. Abi nu bakal ngawujudikeun kahayang jeung cita-cita urang teh. Nyanyi geus kabayang we ku akang mah. Urang teh bakal nyorang kesenangan. Akang bakal jadi raja. Nyai bakal ngadeger ratu anu pada mika serap jeung mika sieun ku sakabeh jalma. Kitu kayaan santana jeung Nyi Anjani pamajikanna teh sabada. Pati Jaya Sakti jeung Aki Padma henteu beunang kasangkala kabur-kabur ngaloloskeun diri.
Keun bae cenah najan henteu meunang kacang kalak oge. Da engke oge mah burung bakal beunang. Karajaan bakal dicorag, bakal diontrog ka karaton. Mitra kaum dangu ayeuna mah urang caturkeun deui Kipati Jaya Sakti jeung Ki Padma. Anu tadi lumpat ngeloskeun diri kibarti geus ngajauhan Gunung Kunci. Sabada geus ngarasa aman, reg atuh ngawati ngararaneg. Sejang ngareureukkeun kacape, katingali duana teh geus bulayaran ku Kesang. Urang leureuk heula we di dieu agi. Alah, capek geuningan. Untung we kaula teh masih kena bisa lumpat. Cemohon Gusti. Teteh lah tawewe teh sakti mandraguna. Sok sanajan urang duaan ngagabungkeun kekuatan. Tapi teteh lah geuningan masih kena bisa hirup deui we. Eta si Anjani teh gaduh ilmu anu aheng. Bener Aki, terus terang. Kaula kakaran yang hareupan anu boga ilmu jika kitu mah. Lian di awakna teh wadah. Teu cecel teu bocel kabeunangan ku panarajang kaula. Malahan mah katempot jika nungis aja lah binasa. Tapi teteh lah masih kena bisa hirup. Masih hirup kene. Kayak kia mah luyujeng keterangan di si Jamal memang bener. Sumohon Gusti. Kayak kia mah urang teh kena saenggana we mulih ka karaton laporan ka Gusti Raja. Oke milarian cara bikin ngungkulanana. Margi urang sadayana teh kapan kaancam bahaya. Jelas-jelas eta si Anjani teh gaduh maksatkeun ngarabut kakawasaan. Nya bener lagi hayo. Ayeuna urang teruskeun lambah. Ngarah gancang tepi ka karaton. Ceuk Pati Jaya Sakti ngajakan Kaki Padma pikeun neruskeun di lambahan. Aturunana teh berade we neruskeun lambah. Teu kacaturkeun di jalanna teh geus tepi kiwari mah ka karaton. Basa geus dugi ka karaton. Kangjeng Pati Jaya Sakti melaju we atuh. Nepangan Gusti Raja sejang nguningakeun we kajadian nu parantos karadapan. Atuh sabada diuningakeun ka Gusti Raja. Gusti Raja teh mani kaget atuh kaget nu lain di kieuna. Sokomo basa disanggemkeun lamun eta nya Anjani teh awe sakti anu susah diungkulanana. Da eta atuh nya Anjani teh boga ilmu anu aheng. Lian ti warugana wadal henteu bisa dipayahan kumaha wae carana. Atuh Kangjeng Raja teh laju ngayakeun gempungan. Daek teu daek cenah kudu saya gadiri pikeun ngungkulanana. Sasat kasalamatan negara teh kiwari aya dina ancaman. Sakabeh abdi karaton di kudu neangan cara we pikeun ngungkulanana. Atuh prajurit oge kudu geus saya gadiri we cenah. Bisi-bisi isu pageto eta Nyi Anjani jeung prajuritna teh atawa pasukanna teh bakal ngayakeun serangan. Lamun seuk teu siap pikeun mabak kadatanganna mah geus bisa dipastikeun karajaan teh bakal aya dina kahancuran. Atuh tina eta gempungan oge Gusti Raja teh menta kamandang ti para bini sepuh sugan jeung sugan we cenah. Aya nu uninga kana kalemahan Nyi Anjani. Tapi eta para kasepuhan saurang oge atuh nu apaleun kana kalemahan eta ilmu. Da pugu ka karaoke ngadenge atuh aya ilmu anu sarupa kitu mah aheng nakar cenah. Ampun Gusti. Da ampun jisim abdi sapara kanca. Margi teu aya anu uninga kana kalemahan eta ilmu. Sasat eta ilmu teh kawilang aneh. Nembe nguping eta ilmu nu kitu mah. Teu naon ari teh nyaho mah. Terus terang, kula sorangan oge kakarang ngadenge eta ilmu anu jiga kitu mah. Ngan bae kula yakin pasti bakal aya kalemahanana. Sok sanajan urang can nyaho kana kalemahanana. Tapi urang teh wajib saya ke diri pikeun ngungkulan segala kemungkinan. Bisa wae isuk pageto. Eta awewe teh bakal ngayakeun serangan ka dieu. Ku kituna urang kudu setengah pola. Pikeun ngayakeun perlawanan. Mertahankeun kerajaan. Kitu cenah kasauran Gusti Raja teh. Atuh sakabeh abdi karaton teh pon kitu para pangagung. Kabehna kita ratan-tatan we saya ka diri. Kudu geus siap tempur. Bisi-bisi isuk geto aya serangan ti pihakna Nyi Anjani. Mitra baktos na parantos teh nyakapannya.
Sagala urang tunda jajar carita mustika careuh bodas dugi ka dieu, urang teraskeun dina seri anu salajengna. Manganuhunkeun tina sadaya paratosanana puntenna tina sadaya kakiranganannya. Mang saheulanan undur assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cak.